Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat silareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbab tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh agama Islam, bil khusus ka kiai anu pangsepuh-sepuhna nu hadir di tengah-tengah haplah urang, yakni Kiai Haji Sapri oge Kiai Haji Jueni. Mudah-mudahan nu karolot-kolot diparanjangkeun umurna, nu ngarora-ngarora mah ditihela-tihelakeun. Sakijue ini untung. Lu jelas mah seluruh para kiai, para qori, alhamdulillah katingali rempug ngariung ngaronyok di dieu di bumina almarhum Kiai Haji Jaya can di bumina Kiai Haji Nurjaya rerencangan simkuring waktu dicaringin sekaligus guru ulah guru ganyana naklukeun kebo manggeus dibere jampe naklukeun kebo ciduhan bae cak nyana leungeun haju taplokkeun ka irung sorangan salah tante tah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina kesempatan ieu khusus dasim kuring umumna urang sadayana dikersakeun ku Gusti Allah kempel di dieu di pondok pesantren Nurul Hikmah. Pondok pesantren Hikmah teh hiji ngaranna Nurul Hikmah ya. Di pondok pesantren Nurul Hikmah dina raraga Walimatus Safar Patali putrana nunami Raden Imam Sumitro beserta Aang Kunevi naik berangkat melaksanakan ibadah haji. Jadi malam ieu anjeunna hayang didoakeun ku urang lantaran lamun ningali haritna di Timur Tengah
serangan-serangan nutu para rugu geus puguh di Irak, Suriah, Palestina, kuari geus menuju Yaman, bahkan diperkirakan musim haji asup ke Arafah, asup ke Mina, asup ke Baitullah. Untung mun teu kabekah moal manggih riweuh, tapi kuari keur bejeuna mengkikis pager betis supaya ulah terjadi. Di urang mun carita organisasi riweuh teu puguh arah. Nu jelas NU, aya Muhammadiyah, aya Ikhwanul Muslimin, aya Persis, aya Persib, aya Islam Khuruj, aya HTI, aya LDII, aya NII, aya komo orang lamun ka Tasikmalaya, aya Islam Pegeningan, aya Islam Torikoh, macem-macem bari teu jelas. Tambah deui ku FPI di Jakarta, wah loba. Aju urang Cisokama pan babarian asal dibere duit breg. Dek bener dek henteu milu we pokona mah. Pimpinan Kiai Haji Nurjaya. Tapi anu sangat mengerikan mah kuari kabar ka urang ISIS eta Ikatan Santri Istri Satu. Jadi ulah anu nyandung santri mah asup ka ISIS Ikatan Santri Istri Satu lantaran sieun ka nu kolot na galak. Urang lamun nyaritakeun perkembangan politik capek, perkembangan ekonomi riweuh di Indonesia bage urang kuari mun nyaritakeun perpolitikan urang dangkal teu puguh ka mana alurna. Nu mentak nu jelas mah calon wali mah santri. Harapan SMA jara di wali harapan di universitas jara di wali atuh boro-boro universitas santri hese jadi wali. Kan rada deres doang. Sedengkeun anu mengamati karena perkembangan agama mah hanya wali-wali Allah, para solihin anu mengikuti baju mundurna kumaha ieu si agama. Ai batur mah anu di partai, anu di organisasi anu tanggung jawab agama ngomong doang. Ai santri mah pan tanggung jawab penuh. Ai anu paeh siap nyalateun eta ngaran tanggung jawab. Ya ngaran tanggung jawab eta kos kitu. Ju pentingna ngariumal ya. Diondang teu diondang datang aing mah ka jeung hukum. Eta tanggung jawab ngaranna tah. Nu kos kitu tanggung jawab. Lain santri aja hese. Kadu bentak calon para aulia Allah mah harapanana hanya santri. Satri sa Indonesia kuari hanya 8 juta. Anu tegap nyantrina 4 juta, no 4 juta runtuh. Tegap nyantri 4 juta. Nu 4 juta bagi 2, nu daek ngaji 2 juta, nu teu daek ngaji 2 juta. Tinggal 2 juta. Nu daek ngaji ka bagi 2, nu 1 juta bisa, nu 1 juta henteu. Tinggal 1 juta. Nu bisa ngaji, nu daek ngamalkeun kana ilmuna 500, nu teu ngamalkeun 500. Nu ngamalkeun kana ilmuna anu ngangsongkeun proposal kabeh nu teu hiji. Bea kabeh budak terjara di wali kabeh.
gugur di tengah jalan. Sementak aya bahasa kuarima Islam di dunia bagaikan singa tidur. Jadi kermolor di singa ya. Kan di gudang-gudangnya tidak gudang. Asal ada tangkap air sama singa ya. Jadi urang mun dongeng-dongeng nu kos kitu tapi yang jeung moal eureun-eureun. Eueuh tanggung jawab da di Indonesia makana agama. Ente ulah katipu ku partai, ulah katipu ku organisasi. Dek memperjuangkeun nu mana bae, henteu rek ngagungkeun agama. Eueuh hiji poin diasupkeun ka rancangan undang-undang anu memang di jerona dek ngalaksanakeun agama. Eueuh hiji-hiji adat teu meunang di Indonesia ngasupkeun di rancangan undang-undang tentang agama. Boro-boro agama anu dianggap pokok jilbab bae hiji datang ka saiki wede ora tuntas-tuntas gitu. Mengkono di Indonesia mah bloon kabeh. Wah asana mau ki nyanding ya. Tah anu batak ulah katipu urang geus beta nu geus banggeus kahareupeun siga hade. Raramean bae ulah diasupkeun ka hate ku santri mah. Sebab asal asup ka hate wassalam. Gesan. Da ulah ya tinggal sakieu deui di Indonesia tinggal 8 juta deui janu modern mah teu kaasupkeun kana santri tah mah. Mandalungan teman nu kitu mah. Teman nu asli santri nu sateu tadi teh eta sakitu deui. Aduh, jangan kapotong kuno bobogohan. Aduh, kapotong kuno HP bae. Ya Allah. Lamun urang nyaritakeun alam, mimiti alam teh alam arwah. Kemudian ke alam dunia, isuk pageto alam barzah, ke alam mahsyar, ke alam akhirat. Di alam arwah Kangjeng Nabi Ibrahim dipanggil ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah Ibrahim gerokeun seluruh manusia seru ku anjeun supaya daratang ke Mekah ngalaksanakeun ibadah haji. Matak di Al-Qur'an dijelaskeun wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Wallahu a'lamu bimuradi wa adzin fin nasi wahai Ibrahim gerokeun ku maneh manusia supaya ngalaksanakeun ibadah haji ka dieu ye ka Mekah. Engke lamun kumaneh digerokeun jelema bakal ngajawab. Mun ngajawabna sakali bakal ka Mekahna sakali. Mun ngajawab baheula 2 kali ka Mekahna bakal 2 kali. Lamun ngajawab 3, 4, 5 dan selanjutnya bakal ka Mekahna sesuai jawaban baheula. Mata Kangjeng Nabi Ibrahim naik di alam arwah ke Jabal Abi Kubais, tinggal ngaran kuari jadi istana Raja Pahat kuari Abdullah. Kangjeng Nabi Ibrahim opat jihad, mimiti ke arah barat, kemudian ke arah selatan, timur, utara, bahasana akur. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas. Innallaha farada alaikumul hajja fahujjuh. Sanyana Allah geus mardukeun ka aranjeun kabeh munggah haji. Hayu geura marunggah haji. Eta manusa aya nu ngajawab, aya nu henteu. Mun ngajawab sakali-sakali, mun 2 kali, 2 kali, mun 3 dan selanjutnya ngajawabna ku bahasa labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan ware di dieu baheula ngajawab sehingga babari berangkat ibadah haji ka tanah suci. Terserah kumaha bae carana. Beres Kangjeng Nabi Ibrahim ngagero iblis CS naik.
iblis aing ge bisa nurutan kos kitu. Iya hebat iblis ge. Ayuhan nas balah pasehan iblis sial. Ayuhan nas innallaha farada alaikumul hajja fahujjuh. Hei manusia orang Cisoka tak iblis ditambahan ku Cisoka tak iblis belon. Allah geus bardukeun munggah haji kamarana coba hayu geura marunggah haji urang Cisoka burang papeh ngajawab labbaik Allahumma labbaik anu 2 nu 3 nu 4 tah lamun baheula ngajawab seruan Kangjeng Nabi Ibrahim hajina haji mabrur. Lamun ngajawab seruan iblis bakalna jadina haji mardud. Pan tadi mah urang Cisoka ngajawabna tina ngajawab seruan tuh sia nu ngomong kan mardud ya. Nauzubillah min. Nu mantak aya 2 tipe engke jelema teh munggah haji teh. Aya anu hajina mabrur, aya anu mardud. Babari tamang geus sakitu bae. Haji mabrur ayakuna ayarji'a khairon mimma kana sapulang nati Mekah leuwih bagus tibatan memeh ka Mekah. Lamun jelema munggah haji balik ti Mekahna leuwih bagus tibatan memeh ka Mekah, gas tunjuk rame-rame mabrur. Anu mabrur teh geus teu asing deui, al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illa jannah surga. Lamun balik di Mekahna leuwih gore minimal angger bekos kitu berarti hajina mardud. Meme munggah haji tilok make kopiah, tas munggah haji ge teu make kopiah. Meme munggah haji teh sok ngabobonceng si mbak balik teh boh tambah jeung si embok. Silaka ieu mah ieu saha ieu mardud ieu. Ndak kula benek nanya bae ka urang Cisoka, di Cisoka di dieu kira-kira cak pandangan mata urang loba anu mabrur tah loba anu mardud. Sakali deui nu mabrur apa mardud? Coba contohan saurang mana? Tunjuk saurang di dia. Mardud. Nauzubillah min. Baliklah cenah kiai mah daripada mardud mual ke Mekah jiblok. Can pugu karu misieun mardud. Dek mardud urusan Allah. Nu penting mah naik kapal Garuda di jero kapal teh aya dugelis. Sakitu bae nya. Hese bae neangan nu geulis cara di Cisoka eueuh. Irung marancung di luhur kapal mah kulitna lelemu sarareungit deui. Di Cisoka mah ngaranna ge deukeut ka Solear tu lain deui itu. Ieu carita haji. Sabenerna mah lain munggah haji bae salat ge kabagi 2 aya anu mabrur aya anu mardud. Sarua bae sanajan puasa ge nu mabrur nu mardud, zakat teh nu mabrur nu mardud. Sangkila ngaji bae aya nu mabrur aya nu mardud. Urang tarolah nyaritakeun ngaji bae, lamun ngaji niatna lain karena Allah, niatna hayang hebat mardud. Lamun urang masantren ngaji niatna hayang neangan dunya mardud. Lamun urang ngaji niatna hayang ngelehkeun batur mardud. Lamun urang ngaji kedah hayang jadi kiai mardud. Cacak-cacak masantren bae ge ka mabrur teh hese. Nu sakola mah neraka kabeh kan. Oh, niat ikhlas dari sakola mah. Eta geus hese kart di dinya doang geus kabaca. Oh, langkah-langkah nu mardud jeung nu mabrur teh. Asal niat lain lillahi ta'ala mardud, asal mardud jahanam. Tuh urang lamun nyaritakeun kos kitu di Kifayatul Atsqiya inggis jasa. Santri ngaji maksudna endek hayang gagah elmuna hayang neangan dunya ngelehkeun batur kanyawan ku kiai-kiaina magahanana sarua eujeung ngajual pedang ka jelema nu deuk ngabegal haram sarua bae. Kiai lamun maksakeun bae kos kitu kiaina mardud. Jadi neangan kiai nu mabrur neangan satiu mabrur hararese.
lolobana mardud BKB yang lumayan mardud-mardudnya lumayan. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dayeuh lalakon munggah haji lantaran geus ti dituna lamun memang baheulana ngajawab kajeun kukumaha ge ka Mekah bae. Lamun baheulana teu ngajawab sanajan sugih ka bina-bina, tetep bae hese bae tadi ka Mekah. Hese bae kajeun kukumaha baheula aya jelema ngajawab di alam arwahna, duit teu boga, dulur kabeh sararusah. Ngan nyana baheulana ngajawab, babarieun Gusti Allah mah nyana keur cicing di tengah jalan jol bae aya angin topan. Wow, kabalakan. Terus datang ke Mekah. Ringsek ngan datang ka dituna. Tapi lain lalagaan aya hiji santri urang Surabaya nyana ngamalkeun sholawat bae, salat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saminggu 4444 di Surabaya nyana nganterkeun dulurna zaman di Halim Perdana Kusuma. Begitu dulurna asup nyana dia milu asup teu kadeuleun ku penjaga, asup ka kapal nyana dia milu asup ka kapal teu kadeuleun eta mah geus ngan di jerona teu kabagian kursi kan atuh perekan pan nyana teu boga pisah ajeun geus kana mah cicing tapi teu kadeuleun datang aman biasa datang ka Jeddah dan lain sebagainya ke Mekah teu kadeuleun. Ieu berkat maca sholawat Ibrahimiyah. Terus ke Madinah, terus balik ngan pas dek balik di Jeddah timbang barang, kemudian paspor nyana kan teu boga. Tanya paspor teu boga kadeuleu, tanya mah kadeuleu barang balik mah kadeuleu. Meureun di dinya kurang wirid gajeun kumaha ge tah. Kadeuleu tanya tah, ditangkap paskar. Tangkap langsung disijin jadinya langsung sidang. Begitu di sidang aya nu ngabantuan seperti kos gitulah keayaan nyana bahwa nyana ngawirid itu teu kadeuleun kabeh heraneun askar ge polisi Arab polisi Mekah heraneun ku taajub-taajubna akhirnya tetap dikembalikan ke Indonesia. Masya Allah tak ieu wiridan hayang ka Mekah mah ka kiai mana bae ge eta jampe nanti maca sholawat Ibrahimiyah 4444 saminggu. Cenah itu moal diburu-buru ieu mah ye ba'da salat 7 ngan ba'da subuhna 40 hiji. Coba deh minimal ente kajeun kukumaha ge ngimpi mah kudu ngimpi ka Mekah. Ya teu ngimpi ge untung. Masya Allah. Da ieu sholawat manjur luar biasa. Itulah cerita di alam arwah nu jelas mah jelema macem-macem berangkat ke tanah suci terserah kabeh gerak Allah deuk kumaha ge ke di persidangan akhir di akhirat nyangakeun sadaya-daya nu penting kuari mah urang daftar berangkat baheula mah bisa direncanakeun hayang tahun ieu hayang tahun itu hayang tahun itu hayang 5 tahun sakali kuari mah hese di Tangerang geus 12 tahun kuari bahkan 13 tahun mun kuari daftar umur 60 tahun tambah 13 tahun berarti diperkirakan datang ke berangkat umur 70 pae 73 tahun. Nah iya mayoritas kan di orang antara 63 64 dan tabasa bodoh urusanana jelas kos gitulah di urang teh kos gitu. Nah iya berangkat ke tanah suci rek ningali Baitullah rek muteran Baitullah rek sa'i hari nu ngabangun Baitullah saha kiai nu ngabangun Baitullah pertama malaikat Jibril dilanjut ku kanjeng Nabi Adam alaihi salam kebelah dieuna terus ngan anu
aya dina Al-Qur'an adalah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Kangjeng Nabi Ibrahim teh urang Sam nu kuari keur perang Suriah. Kangjeng Nabi Ibrahim diinstruksikan supaya ke Mekah, dibawalah Siti Hajar dalam keadaan gede beteng, berangkat ke tanah suci, datanglah ka wadi, ka jurang lembah Mekah ngaranna. Didinya teh can aya ngabentuk Baitullah model kieu. Didinya dipanggieunkeun saung ku Kangjeng Nabi Ibrahim Siti Hajar tina tangkal korma sabagusna jeung sarekepna sapira palapah korma. Langsung disaungan, beres disaungan sapoe dua poe tilu poe Kangjeng Nabi Ibrahim teh diinstruksikeun deui titah balik deui ka Suriah. Culak-culek langsung naik kana onta. Cek Siti Hajar teh, cek Siti Hajar ka Ibrahim kakak meureun lagi saruanya kira-kira gitulah. Ieu bangunna ungkak ingkik bae endeu ka mana teu ngajawab Kangjeng Nabi Ibrahim. Pan bangun dek berangkat teu ngajawab Kangjeng Nabi Ibrahim ku sebab neuleuh pamajikan beuteungna keur gede. Secara manusiawi cek Kangjeng Nabi Ibrahim banyak kudu ditinggalkeun, pan ieu teh pagawean aing. Banyak kudu ditinggalkeun mah. Tapi instruksi Gusti Allah, Ibrahim indit deui ka Suriah. Katilu kali cek Siti Hajar, lamun memang ka Ibrahim kudu berangkat dek ditanya bae ieu kahayang sorangan atau parentah Gusti. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim parentah Gusti. Lamun parentah Gusti nyanggakeun sok berangkat. Abdi berarti bakal diurus ku Gusti Allah. Ulah sieun-sieun. Kangjeng Nabi Ibrahim langsung berangkat. Tengah liuk saya tikacan Kangjeng Nabi Ibrahim. Begitu Siti Hajar nyarita model kitu, belum berangkat. Eta teh aya hikmah. Urang lamun nganterkeun masantren ka anak. Nah, begitu dek balik ulah nyileuk. Turutan Kangjeng Nabi Ibrahim. Geus bae begitu orang naik ke mobil, balik berangkat. Ulah ieu mah dadah. Mal betak ya kan hukum hage. Segala dadah segala hambal betang geus bae sagora biceun anak urang. Geus ulah anak sangkilang dadadan geus teu aing mah teu main dadah-dadahan. Turutan Kangjeng Nabi Ibrahim betah ge. Tapi lamun leudeuy geus datang ka imah bapak lagi bae inget bae ka anak cek teh. Aju anak lagi gundang geuti inget bae ka abah. Aju kuari mapan moal HP bobogohan jeung abah. SMS-an sial teh budak. Eta ulah. Ieu hikmah nanya sakali deui lamun nganterkeun anak ka pondok pesantren geus dititipkeun geus sasalaman geus ulah ngaliek deui. Balik turutan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Siti Hajar ditinggalkeun sugan sedih henteu. Cek Siti Hajar lamun memang ieu parentah Gusti Allah pasti kaula diurus ku Gusti Allah. Sedengkeun eueuh sasaha sorangan di dinya dipanggieunkeun saung tina palapah korma, masya Allah. Mun aya awewe dicocokan model kos kitu ulah dikamamanakeun Kinu Jaya. Ulah kumaha keun antapkeun habak. Tenang Siti Hajar. Kesimpulan nama ngalahirlah Siti Hajar sorangan, masya Allah. Tidinya er-eran orok sakumaha biasa orok perbekalan aya kene tidinya langsung minum tina bekal ngan henteu anggeus kuranglah perbekalan dahaga nu aya katingali orok letahna kaluar semu nu hayang minum cai susu Siti Hajar can aya caian lantaran encan dieusian ku nanaon. Siti Hajar langsung make beber bawa ti Suriah warna beberna beureum nu mantap dipake warna beber lantaran manehna beusi kanyawan ku maruna sebab Siti Hajar boga maru anu memang kata dina sinis bae
karena itu ditahan maka beber-berem mantak datang ka kuari baheula mata awewe marake beber-berem eta teh ti dituda ti Siti Hajar kuari mah geus teu make beber awewe teh make bidan bae geus mantak darah rayut kuari mah awewe boga anak hiji boga anak dua sareng nu hamil bae kitu baheula mah ipis betul lantaran make stagen make beber rapi jadi boga anak 12 teh teu gendut kuari mah boga anak hiji boga anak dua bau sakumaha eneng kolot bebe aju aya hikmahan lamun aya jelema sekolot baheula ieu mah mun aya jelema masuk kaguguran 2 bulan kaguguran 3 bulan kaguguran ulah hese-hese sekolot urang baheula teangan beber awewe sok talikeun ka dieu ditalikeun ka dieu asal nali bae ka dieu masyaallah hikmahna luar biasa gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Siti Hajar naik kasopa maksudna neangan jelema sugan aya jang menta tulung ditinggali ku Siti Hajar teu aya terus ka marwah ningalian jelema beusi sugan aya jelema rek menta tulung teu aya neangan deui terus ka marwah deui tidinya luak lieu ka sofa deui luak lieu teu aya geus 7 kali aya suara kita ningali ke arah Zamzam pas ningali ke arah Zamzam malaikat Jibril keur nepakan taneuh atau diketikeun ku sampeanana ditambah ku jangjangna tak mancer cai sabarkeun ku Siti Hajar kadinya waduh mandi Siti Hajar nginum luar biasa mawa jang anakna kemudian di pandian anakna kadinya di lantaran terus bae mancer cek Siti Hajar bari di kamanaon kitu ngaranna dikulah ke cek Siti Hajar Zamzam 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 teh bahasa Suriah hartina mun bahasa urang mah stop 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 jadi eta Zamzam teh cai stop sebenarnya stop eureun gip pucuk urang mah eureun ulah terus bae jadi ngaran Zamzam jadi mending ngaran kurang mah cai eureun sebenarnya eta mah eta stop Zamzam gede gitulah cerita Zamzam masyaallah kitu cerita Siti Hajar teh 7 balik di sofa ka marwah ti marwah ka sofa ti sofa ka marwah ti marwah ka sofa jadilah kuari syariat mimiti urang toab sanggeus tatoab kemudian sa'i 7 balik didinya cukur beres geus sakitu haji eta umroh tinggal aya wukufna bae ka Padang Arafah babari doa Kangjeng Nabi Ibrahim istimewa Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadoa ka Gusti Allah di samping Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah kuari ge urang lamun deuk nyeun pondok pesantren eta bae doana ulah hese-hese asal disiapkeun we pokona mah batuna 10 truk batu kalina 5 truk semen bae ujianana 1000 mah geus doana eta manjur teh mah tapi lamun can aya semen can aya keusik can aya ulah wani-wani ngadoa eta tah mal manjur Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur kukula dik dibere sakaligus beusi deuk ngabangun pondok ngabangun majelis ngabangun masjid doana mah tetep eta tabaruk ka Kangjeng Nabi Ibrahim wa iz yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal bait wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para santri para ustad besidet ngabangun kukula di ijazah eta lah ketika letakan batu pertama kabelah dituna maca wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wama dan sampai selesai sabaraha kiai macana asal isuk-isuk kurang ngider di lokasi maca wadduha sabaraha bae ka dek 3 dek 5 dek 10 asal orang isuk-isuk ngider ideran eta komo na nu sugi mah ajak ngider ka dieu ngider
maca wadduha abeh naon ieu abeh anggeus ye kurang maca wadduha barengan ku ente engke ge nyana ngomong emang naon nu kurang sagala-gala puguh wadduha ente ngabangun pondok ngabangun majelis mushola masjid eta masya Allah lain hiji lain dua aya kiai ngabangun teu anggeus bebejalah kasingkuring di jazahan eta begitu di jazahan eta dibaca we ku jana wadduha muter we di dieu datang ke masyarakat teh kaget kiai kunaon muter we abeh anggeus wadduha wal laili hayo baturan ku sia wadduha ye jadi urang dinya karunya po kiai cenah muter bae urang bantuan yuk eta sarua jeung pelet teh lamun urang khusu kan kurang manjur tah lamun khusu manjur urang mah teu khusu ge hayang manjur babari sebenarnya mah begitu geus beres pelet batu kan segede kieu tah di Cisoka makan make batu bener teh make batu timpahkeun ka tonggongna aya kan nyanan kurang dia pelet eta kalah aing bogoh ka sia ge cenang atuh sajarna mah cenah teh kudu pelet kunaon geus bogoh teh heula tah eta timpahkeun ka huluna ngudag ge gitu jeung bogoh mah ilah lalakon tentang Baitullah dibangun ku Kangjeng Nabi Ibrahim setelah Kangjeng Nabi Ismail gede gancang carita bae kan gede tah Kangjeng Nabi Ismail teh dilongok ku Kangjeng Nabi Ibrahim panjang dongengna ieu mah singkat da dongeng bae gede akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim minta dibantuan ka Kangjeng Nabi Ismail dek ngabangun Baitullah Kangjeng Nabi Ibrahim jadi tukang basna Kangjeng Nabi Ismail kenekna langsung nu nyodor-nyodorkeun batuna Kangjeng Nabi Ismail nu jadi basna Kangjeng Nabi Ibrahim begitu dibangun terus ngaluhuran teu kasodorkeun maka Kangjeng Nabi Ibrahim nyieun taraje jang naik bentukna batu dikadinyakeun batuna ditumpakan ditincak ku Kangjeng Nabi Ibrahim langsung batu ngapung sorangan eta kos dongengnya kos dongeng batu ditincak STG ngaranna ketika beuki luhur batuna ngapung sorangan atuh teh batu bisa ngapung sorangan aya tanagaan ti mana saha nu ngaremot eta sabaraha batu tapi batu naik sorangan beuki luhur beuki naik beuki luhur beuki atuh sabaraha teu make batu ge bisa ieulah keajaiban mukjizat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah kuari aya titinggalna ngaranna makom Ibrahim lain kuburan makom Ibrahim teh STGR aya tapakna dirinya tapak sampean Kangjeng Nabi Ibrahim Masya Allah dibongkar Saudi Arabia sababaraha kali eta lantaran ngahalangan bisa barados remurun potong diamankeun lah makom Ibrahim teh STGR urut ngabangun Baitullah jadilah Baitullah seperti ayeuna dan kungsi runtuh kemudian dibangun deui kurang saeutik dikurangan lantaran nu halal hijir Ismail kuari manggis indah jasa Baitullah teh ketika Kangjeng Nabi putuh Mekah langsung Kangjeng Nabi asup ka Baitullah bahkan ku Kangjeng Nabi teh harita dititah dua lawangna andai kata bakal laluasa mah itu kira-kira bakal fitnah dijieun dua lawangna ngan cek Kangjeng Nabi keun bae antepkeun lah hiji bae Kangjeng Nabi lebet langsung salat di jero keluar deui tah ieu lah Baitullah nu ayeuna di akhir zaman engke Baitullah bakal diruntuhkeun deui tu golongan-golongan anu teu sreg ka Islam musuh kula lamun nyaritakeun tentang akhir zaman geus dareukeut jasa cek Kangjeng Nabi Malikul Ardi Arba'ah raja sadunya aya 4 mukminani wa kafirani nu 2 mukmin nu 2 kafir nu mukmin hiji Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam nomor kedua Raja Zulkarnain kafir aya 2 hiji Raja Namrud nomor kedua Raja Fir'aun cek sakal buhtusoh tah Kangjeng Nabi wasayakuru khomisun
bakal jadi raja sadunya engke di akhir zaman 5 hiji deui di akhir zaman. Saya kuno khamisun wal mahdi min dzurriyyati, eta adalah mahdi di anak incu kaula. Entek besi aya di Cisoka mahdi sing ade. Tiade eta beureun ta mahdi. Ngan mahdi nu itu mah hiji irungna mancung, nu di Cisoka mah pengek. Beda kan berarti. Nomor kedua ngarana sarua jeung ngaran Kangjeng ismuhu ismi wa abuhu abi, ngarana sarua jeung ngaran kaula bapada sarua jeung bapa kaula. Jadi ngarana mah asli nama Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Cirina dina pipina engke aya hunungan di dieuna, aya janggotan, aya godegan kadi rapi, di dia aya hunungan, kasepna kabina-bina, gagahna anu luar biasa, dituturkeun baksana ku salasumiati 300 jelema nu bakal nuturkeunana. Asa-asa salaman jeung Mahdi ditembak nebul. Asa-asa salaman jeung Mahdi jadi gagah. Asa-asa salaman coba sesalaman jeung Mahdi nu di dieu. Tah ieu Mahdi nu asli 300. Manehanana di Madinah engke bakal terjadi wukuf poe Jumat di akhir zaman. Akbar disebutna. Di mana wukuf poe Jumat? Hati-hati. Nah iya engke di Mina bakal ribut gede. Perang anu luar biasa asup. Musyrikin, kafirin, munafikin asup. Ribut ke di Mina. Wah, getih pohara jasa. Ribuan jelema maranaon. Lumpatlah ke Mekah. Di Mekah keur ngabayat jelema lantaran ngadenge peperangan anu dahsyat jasa. Ribuan jelema pararae ngan teu asup kafir ai ka Mekah mah. Ditungguanlah seorang kesatria Mahdi teh kakarak datang ti Madinah bainar rukni wal maqam nyanang ke batalna salat bae di dinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hese nanya Allahu akbar, hese jak nanya lantaran salat deui ari Ki Nurjaya mah pan hese salat nanya deui sabalikna teh deui. Urang babari jeung nya mah ngobrol kebo segala eneng segala sapi. Waktu duha dia waktu jam duha terus bae mencit teh ngesel teh dan lain masalah sih. Dan sabalikna jeung Mahdi bae, Mahdi mah kesempatan jak ngobrol salat bae. Urang mah kesempatan salat ngobrol bae. Nah ieu Mahdi. Setelah manehanana istirahat langsung datang, langsung ditunjuk Mahdi teu daekeun ngaku. Tetep di beat bahwa anjeunna Mahdi kulantaran disumpah karak ngaku ana Mahdi. Mulai datangnya nyerang ke Suriah heula. Jadi berarti bibit nama di Syria nu kuhardisan. Tidinya bakal ke Irak, tidinya terus ke Palestina, tidinya terus ke Iran, tidinya terus Timur Tengah heula, terus ke Amerika, terus ke Eropa, ke Australia, terakhir di Cisoka. Ada Cisokanya. Ciri-ciri heula kiai dek datang kos kitu kumaha? Ciri-cirina hiji geus loba anu mararabo. Nomor kedua geus loba anak zina. Nomor katilu paharaman-paharaman ribawi geus teu dianggap riba. Nomor kaopat jelema nu geus eueuh anu ikhlas dina ayana geus teu kadeulean. Didinyalah bakal turun Mahdi kacau bakal unggal negara. Di unggal negara teh bakal kacau di urang bibit kacau geus aya lantaran organisasi jeung organisasi geus tengah hiji, partai jeung partai lain dek ngagungkeun bangsa jeung negara kabeh boga kepentingan urang lamun nyaritakeun kajerona inggis sebenarnya. Timbullah kuari aya ISIS ngaku Mahdi encan sebab teu ngaku Mahdi mah dibeat dipaksa kakarak ngaku. Tapi kuari teh urang sieun inggis lantaran ieu teh lain lalagaan kapan seseorang anu tadina di Al-Qaeda anu hebat jasa ditembak ngebol dibawa ku Amerika, dididiklah ku Amerika. Setelah dididik menang ti Irak dikaluarkeun, dianggap bakal manehana ngabantu ke Amerika.
surat Amerika teh ternyata istimewa jasa nu teu daek beat kanyana tembak sadis. Nah lain lalaga anu sadis teh kalian tembak kalian tembak nyana ditembak kebul. Mun ditanya ieu meunang ti mana ilmu ngebut cisoka make naon ieu pelor paingan pelor hese harita ieu diteureyan ku ISIS masalah ieu. Kuari acak-acakan Amerika sorangan jadi tembak baik terus baik sahabat asal nurut aja tembak baik di seribuan korban ayeuna. Ternyata di Indonesia aya pageulana nu beunang di Tasikmalaya kamari di Pandeglang jelemana bangun poho lupa daratan keinget naon pokoknya asal nurut tembak baik ieu kan ngeri kuari. Iyalah ISIS nuku hari terus nyerang terusan teureun kan perlu biaya aneh nyana teh kapan nek naruntukeun Islam tapi kafir ge dibunuh bae. Di lain sisi jana nek ngabongkar Baitullah lantaran dianggap jelema nu muteran Baitullah teh kafir teu kudu ngamuteran Baitullah ka Allah macak nyana teh yuk babarengan jeung Mahdi si Abu Bakar teh ngaku Mahdi teh. Nah eta teh nu ngabiayaan teh ieu adalah Liga Arab terutama Arab sorangan dipaksa ku Amerika nu ngahancurkeun urang Arab Islam ISIS nu ngabiayaana Liga Arab termasuk Arab puyang teh coba. Iyalah lain lalaga anu puyang eta secara global lakos kitu. Urang lamun nyaritakeun Suriah kuari geus teu kaharti nyaritakeun Mesir geus teu kaharti lantaran geus eueuh ku urang anu diteangan nu didengekeun informasi akurat baheula mah aya Gus Dur asal urang deuk ngadengekeun keaslianana gampang tak Gus Dur ngomong eta pasti kuari deuk saha nu didengekeun kuari deuk saha informasi nu akurat nak sedengkeun geus steril nu mantak urang karya hese nyaritakeun keaslian teh hese kabeh ge bingungeun dan nu mantak geus bae urang mah ulah nyaritakeun ka situ manengan ngararaji bae bingung kuari geus anu aya kawin-kawin anu can wae ge maning kawin mah bisa keburu perang keburu perang Masya Allah karim. Nah engke anu bakal ngadukung Mahdi Abdal Syam perkumpulan Wali Abdal di Syam perkumpulan Asoib di Irak perkumpulan Mujabah di Mesir kan wali teh boga negara-negara perkumpulanana keseluruhanana di Lubnan Libanon. Ketika ada perkumpulan di Libanon eta teh mun Abdal di Syria lamun Asoib engke di Irak lamun Mujabah engke di Mesir engke di saat anu geus ditentukeun kara karumpul eta kapan loba jason mantak teu meunang urang nyarekanan urang Syria ku Kangjeng Nabi sebab sadajan buang kawarah di dinya loba aulia-aulia Allah itu kene Irak sangkiang ge brutal ulah dicarekan ke Kangjeng Nabi sebab di dinya lah perkumpulan para aulia Allah anu bakal ngajungjung tinggi agama Allah teh orang-orang eta. Nah ieu keur carita di akhir zaman geus darareukeut jasa rarasaan teh masyaallah mun guru urang kamari nyaritakeun Mahdi asa jauh keneh lamun guru urang belah ditu nyaritakeun Mahdi asa lila keneh tapi kuari bae mun nyaritakeun Mahdi asa endek bae benderana bakalna akur bae bendera Mahdi bakalna aya 3 warnana berewanana hideung merekna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berem hideung jeung putih memehna bakal aya bendera 7 bendera Kangjeng Nabi hideung sarua jeung bendera Mahdi bakal bendera na hideung jeung putih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah benderana akur bae urang bae keliru ieu mana nu bener mana nu salah dibuat seperti eta lah nu mantak sahabat naros ka Kangjeng engke kumaha eta seperti kos kitu bendera-bendera teh urang tingali bae nu aya di Mekah eta Mahdi nu asli nu lain di Mekah eta mah lain Mahdi nu asli tapi bendera napan ka urang ge bendera kos itu ambal aya ieu malah di dia jadi nururik mah bendera nah hideung lieu ngadeulana sehingga ada isi semua hiasan ya Masya Allah kan itulah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi perjalanan haji itu bisa dihayang-hayang, itu bisa diembung-embung geus waktu nama atuh urang teh da emang baheula eta mah tuh di alam arwah jawaban baheula kuari mah tinggal ngalaksanakeun bae
kokoseran orang sakumaha kokoseran hayang-hayangan ai jawaban jeung teu ngajawab babaha teu hese bae henteu bae kajeun kumaha ge nu mentek cak ti soleh teh mah yang ka Mekah mah 2 surat nomor kahiji surat Waqiah nomor kedua surat tanah nu babari mah surat tanah tereh teh Mekah-Mekahna kajeun kumaha tuh nya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah itulah urusan tentang haji, urusan tentang Baitullah, urusan tentang sa'i nu jelas kabeh ge ieu memerlukeun iman, memerlukeun yakin. Lamun teu make iman tur teu yakin moal bisa. Ku iman jeung ku yakin. Iman ayana di pendidikan Islam. Pendidikan Islam nambahan iman jeung nambahan yakin. Di luar pendidikan Islam iman hararese yakin makomo urang ngageserkeun kayakinan kan hese ya ngageserkeun kayakinan teh hese urang teh kuari yakin kieu yakin mah aing mah ieu kayakinan aing mah lamun teu dahar lapar atuh kajeun kumaha ge kitu bae sebab kayakinanna urang mah kana dahar bae lamun kayakinanna kana dahar sanajan isuk-isuk ka dahar uduk 2 piring ke jam 10 ditansia geus dahar encan ai tadi kamu uduk lain dahar sebab can yakin dahar sebab yakin dahar tak ieu kehese jase ngageserkeun kayakinan ibadah jadi santri teh ya mimiti ngaji amil aju ngaji jurumiyah ngaji alfiyah terus ngaji johar maknun mantek cuman dan lain sebagainya gampang dong kabelah dieuna ngaji usul fikih ya warokot usul naon kitu gaya tulis jamul jeung enteng dong kos itu lah babari sama nu hese ge nu hese ieu kageserkeun kayakinan eta mah sakadar ilmu yakin tina ilmu yakin supaya datang ka ainul yakin ti ainul yakin supaya datang ka hakul yakin ieulah nu hese eta mah nu tadi olahanna sakadar olahan zahir tapi hayang ngageserkeun kayakinan kudu make olahanna olahan batin nah ngolah batin ieulah nu hese nu dedeleanana lain make dedelean nu ieu tapi make dedelean nu ieu dedengianna lain make dedengian nu ieu tapi dedengian ieu aambeunana lain aambeun nu ieu tapi aambeun nu ieu mun geus bisa ngageser dedelean dedengian jeung aambeun lain nu ieu tapi nu ieu kakara jelema eta lah nu patut dituturkeun ku urang ieu kuari kamari kula kedatangan kiai di Banten aya 10-an meureun ka imah ngobrol lah cerita tentang Banten istimewa Banten mah tuh lantaran ku kula didongengkeun nyana dongeng kula dongeng lamun urang nyaritakeun tentang keistimewaan Maulana Hasanuddin eta mah moal aya deui datang ka Iraha ge emang kunaon cenah kiai kieu di antarana keistimewaan Maulana Hasanuddin teh begitu datang ke Banten Maulana Hasanuddin mah ngisingna di Banten sabulan sakali pamajikanana ngisingna saminggu sakali coba pamajikan ti Nurjaya atau pajakan urang lah ulanya bae itu cerita batin urang sok jarah bae teh jaho dongeng Masya Allah muringkak bulu urang ngadenge kitu mah Maulana Hasanuddin mah sabulan sakali ngisingna pamajikanana saminggu sakali digenggerekeun ku Maulana Hasanuddin ngising mah lulus ya mah teu hirup teh iraha ibadahna saminggu sakali masih digenggerekeun pamajikan urang mah subuh ngising jam 7 ngising deui mata sarapan jam 9 deui engke tas dohor bodol atuh bae aku ngising bae iraha maca Qur'ana apa majikan Maulana Hasanuddin saminggu disenserikeun ku Maulana Hasanuddin iraha ibadahna teh mangising bae tidinya lain marah ningkatkeun ibadah pamajikan teh langsung dikurangan dahar dikurangan minum alhamdulillah jadi sabulan sakali ngadenge pamajikanana ngising sabulan sakali Maulana Hasanuddin 6 bulan sakali turutan kusia eta urang mah mun ngadenge dongeng kos kitu apa iya apa memang kos kitu mantak bisa hiberan ge nu mantak teu eureun-eureun di zarahan ge kukula dongeng kos kitu tanyana malah longo bae aya sejarahna
mantak buku keaslian kewalian Maulana Hasanuddin teu sambarangan ge. Lantaran naon ieu ta ilmuna nu hese ge. Masyaallah karim. Tah tidinya lah pamajikanana bae ge eta geus bisa sabulan sakali gisina. Berarti kan dahar cara biasa. Dahar ya cara. Urang mah datang ka Nurjaya teu dibere ngariung teu dibere berkat bae ngancam. Awas ya Nurjaya ku aing. Mondang deui moal ieu. Teu diberkatan tolol teu budak. Oh, Bapak Hasanuddin makin bulan sekali ngising. Ya Allah ya Rabbi. Eta orang dari ngising we kos kitu. Eungap biasa pan. Teguh, teger, Banten teh dicekel ku jelema nu model kos kitu. Masyaallah. Tak kula maksudna dongeng kos kitu teh lain naon. Sebab kieu neangan coba di Banten ku ari nu apik. Tarolah ulah apik cara Maulana Hasanuddin, ulah apik cara Syekh Maulana Yusuf, ulah apik cara guru-guru orang nu kamari. Hiji be ulah nyokot duit ti pamarentah bae sakitu tak apik urang ku ari. Eta bae heula tak teger agama kajen kukumaha ge. Ulah ngajukeun proposal dibere ulah daek aya teh etik mah. Nurjaya seuri, kadena aing mah gede cek nya teh. Moal anggeus-anggeus. Tah deuleu pancer urang Syekh Maulana Hasanuddin nu mantak manehanna nama kapan istimewa jasa ku tujuh bae ge ku tujuh ke kutilu la ilaha illallah pan bisa hiber kutilu la ilaha illallah dongengna masyaallah dibawa Syekh Maulana Hasanuddin teh Ustaz Syarif Hidayatullah ka Mekah diasupkeun ka jas ka dieu asup sia ka dieu asup ke nongol teh kudu kos manuk dibawa ke Mekah di ijazahan talqin baca ulah nafas tarik nafas beres beat langsung sok baca 3 kali ulah nafas tarik hibar tilu la ilaha illallah bisa hibar di Mekah ka Banten coba ente tilu bae tilu hiber geus teu kudu kumaha ka pondok masing-masing coba geus peureum bae kieu bae ngabaget bae coba batur batilu tah eta rahasiahan lain nalagaan masyaallah kunaon eta batin geus bersih jasa ya Allah ya Rabbi teh urang mah kuari mah tah geus carita ulah carita eta keur carita di organisasi carita di perorangan pondok pesantren eueuh deui iwal ti 4 sabenerna mah ngan salah sahijina waro nu tilu moal ka dicaritakeun ieu titipan ti Sunan Rahmat anu ngamimitian muka pondok pesantren di Jawa Timur dilanjutkeun terus ka dieu mantap pondok pesantren mah titipan para aulia Allah asal ngegeser bae kana yayasan geus lain titipan para aulia Allah henteu salah nyen yayasan eta mah perkembangan henteu salah mangga teh teh mun eueuh cilaka eueuh sanawiyah wal awiyah atuh ka ditunan kumaha perkembangan dunia ngan lain titipan wali titipan para aulia Allah mah 4 salah sahijina waro nu tilu moal ka dicaritakeun kuari mah waro kadanan cara Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf hiji bae ulah narima duit di pamarentah geus hebat jasa ujar pangangankeun coba Ki Nurjaya di Cisokan nu henteu nyieun proposal nu mana ieu pondok pesantren jeung nu mana nu henteu narima duit ti pamarentah norekat tinggal norekat tapi duit ti pamarentah didaharan jemluk tama basi moal bisa tuh mantap baheula aya hiji manusia ngaranna Ibrahim bin Adham teh pan geus diangkat jadi kutubul aulia geus nikmat jasa ibadah penting teh geus ngeunaheun amis jasa masyaallah ngeunaheun pernah ngimpi dibawa ke surga pernah ngimpi manehanana babarengan jeung para mursalin para nabi geus dijelaskeun bahwa tempat anjeun ieu surgana geus senyum bae masyaallah nyana ngadoa ka Gusti abdi ieu pan geus jadi makhluk surga nu ku abdi dipenta abdi mah hayang nyaho tatangga abdi kuari saha engke di surga nu babarengan jeung abdi nu deukeut ka abdi dibere ilham Ibrahim bin Adam lamun maneh hayang nyaho
babaturan maneh tuh aya di Mesir ngaranna eta tempatna di dinya teang nyana ti Baghdad langsung berangkat ke Mesir. Begitu datang nanyakeun ka urang lembur eta ampura kula jauh-jauh ka dieu rek nanyakeun hiji jelema ngaran si anu. Masya Allah cak urang Mesir atuh kunaon jauh-jauh neangan si eta kita kunaon pemabok lah kakap sama nu bener hei nyaah katingali anjeun mah dina tarang tukang sujud katingali dina pis tukang ibadah katingali dina kentel tukang zuhud katingali dina mata tukang cerik koneangan jelema tukang mabok maning indit ka ditu apa inyanya iya eta tukang mabok di dieu mah jelema eta teh raja mabok. Aduh nyana kieu we cangcaya Ibrahim bin Adam teh aing nyai ja ilang berarti ti setan meureun eta ngadoa aja aing teh ngadoa ka Gusti menta saha pibatureun ka di sorga mah nya setan nu ngabisiki teu kaharti tapi aing gak ada informasinya ieu ku jelas-jelas teuing akhirna nyana cangcaya ngan begitu dek balik bebeja tempatna bae di mana tempatna tuh tempatna nu itu tuh lah taman dek balik dek teh kayak geus neuleuh maka jeung barang neuleuh bener di dinya aya 40 manusia keur marabok wah keur ngagaya kok mabok nu naon aya nyana mah diuk bae kieu bae kieu begitu geus ningali nyana balik deh digerok hai Ibrahim kadieu jauh-jauh ti Baghdad hayang kapanggih babaturan di sorga geus datang kunaon indit je pan nyahoon wah cak Ibrahim aing eleh ye ku nyana ye ayo ka dieu mendak ka dieu nu jadi masalah cak Ibrahim bin Adam kok nyahoon aing teh ka dieu deuk neangan ti batureun saha nu ngabeja aja ngobrol ge encan ulah sok sombong jadi ahli sorga aing jadi dicarekan cak ahli sorga mah nu sombong jeung nu egois ya Ibrahim hari di masjid manjekelan tasbih babarengan jeung santri ngawuruk kadang-kadang zarah kadang-kadang jeung masyarakat ngaji dukas kitu batu babari tama ngan di sorgana handap nu hese ge tuh makhluk Allah nu sok mabok tuh makhluk Allah nu sok judi tuh makhluk Allah nu sok maling tuh makhluk Allah nu sok zina tugas para aulia Allah tugas para ulama sholihin eta ajak ka sorga lantarannya nage hati letik lama iman ka Gusti Allah nyahoon nya nage ngan bergelimang ku nafsu nah kula cicing di dieu ieu teh geus sabaraha taun kabehna di dieu teh aya 100 leuwih kemudian kuari terus dinasehatan tinggal 40 nah maneh mun bener-bener hayang jadi batur kula di sorga gantian tugas kula tah 40 nasehatan ku maneh Ibrahim waduh santri aing bubar saknya tuh kos gitulah para aulia Allah nu mantak ge begitu diangkat jadi kiai lain tambah ngeunah sabenerna mah mantak diangkat jadi solihin teh lain tambah tenang diangkat jadi wali teh lain tambah uncang-uncang tambah tugas ketika orang jadi kiai baheula nyantri dahar ge jeung peda bahan teh jeung lauk asin ku Allah teh dipake ka cinta dibisakeunlah ngaji dititipanlah ilmu wari geus jadi kiai boga majlis boga murid masya Allah mobil lagi sakumaha showroom nu leutik teh ditanya ku nyana apa jadi takabur atuh aju deui dakwahna ge pilihan lamun ka daerah anu ngamplopna gede ieu boleh lamun anu moal eta kos kitu kok jadi kos kitu atuh tah tugas wali tugas ulama seperti tadi cek Ibrahim bin Adam mah geus atuh kula tuh boga tugas ku ieu mah geus ieu kana nasehatan opat ieu dinasehatan ku Ibrahim bin Adam pan nganasehatan pemabok mah lain cara santri
santri mah dinasehatan ti ieu ka dieu lalaunan geuneuh anu mabok kudu kumaha oh carana kieu cek manehanana poe ieu nya mabokna ieu 5 sloki na isuk mah kena 4 bae sia ulah 5 4 ke isukna 3 Ki Nurjaya mah bisa minum nya ge dirinya deui atuh cilaka tah mah lain nasehatan anjlub ieu hese eta kitulah nu mantak ararane para aulia Allah mah dek naklukeun jelema tukang mabok kudu babarengan jeung nu mabok naklukeun jeung jelema anu tukang judi kudu babarengan jeung tukang judi naklukeun jelema anu sok judi ina main gaple catur dan eta kudu ancluk etalah hese tugas para aulia Allah teh samar nu mantak loba jelema nu leungit dileungitkeun ku Gusti Allah imma leungit hirup-hirup wa imma secara zahir maut padahal teu maut dipindahkeun mata lamun Maulana Syekh Maulana Yusuf kuburanna aya 3 di dunia lamun Syekh Maghribi kuburanna aya 5 di dunia ulah aneh lamun Mbah Bolong kuburan aya 9 ulah aneh kos karitulah kula ziarah ka Yordania di dinya aya makom Nabi Musa alaihi salam zarah deui ka Baghdad aya deui makom Kangjeng Nabi Musa alaihi salam masyaallah di ditu Yusa di dieu Yusa carua ulah aneh emang kos kari itu jelema gede deket kapan Yordan Baghdad kok di dieu aya di ditu aya kos kitulah jelema-jelema galalede mah masyaallah karim. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakadar urang make mata nu ieu ceuli nu ieu irung nu ieu ribut nu aya teu meunang ngadenge kiai teu meunang ngadenge nu sugih teu meunang ngadenge nu gagah hasud aya tapi ketika make nu ieu tiis nu mentak Tuan Syekh Abdul Qadir mengenaheun bahasana ulah pesimis ngaheurepan kaula mah lantaran mun boga papanggulan teu kabawa kula siap manggul mun kira-kira henteu kabawa ku ente kula nu mangmawakeun mun kira-kira henteu nyaho jalan ka akhirat kula bakal nuduhkeun kira-kira henteu nyaho kana pimaknaeun secara hakiki kula bakal nuduhkeun ngan ulah deuleu zahir kula nu dideuleu adalah pelaksanaanana ieu urang babarengan ninahin matak waktu Sayyidina Ali begeunaheun biasa ngomongna lam a'bud robban lam arok kaulama moal ngaibadahan pangeran nu teu kadeuleu ku kula berarti kadeuleu ku Sayyidina Ali mah pangeran mun nyaritakeun kadeuleu kan lain ku mata ieu ku ieu matak turun temurlah ti Kanjeng Nabi ka Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain terus tinggal urang endek jeung henteuna jeung siap apa henteuna jeung masakatna deui nah urang mah begitu kuari ngeuneunahan bae barang urang jadi jelema ngeuneunahan baheula mah daek puasa kuari mah henteu baheula mah daek masakat kuari mah henteu ieulah nu bakal cilaka kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi urang tingkatkeun iman tingkatkeun amal tingkatkeun Islam kumaca la ilaha illallah Allah jadidu imanakum bila ilaha illallah minimal ba'da sholat 3 kali maca la ilaha illallah sing gletuk anu maot jadi tu Kiai Abbas minggu ka tukangna saminggu nikahkeun kula kemudian besan milu ngabesan Karangkas Bitung ka Ki Endim peutingna maot berbarengan jeung eta di dieu Ki Hamzah maot berbarengan jeung eta isukna di Garut deui maot deui teu muriang deui loba jasa ieu nu maot teh masyaallah karim tahkeun bae nu maot mah ngan urang mah mun maot mudah-mudahan aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala aya dina keur ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sakitu bae mentana jadi embung-embung pae mah datang bae dihayang-hayang aya encan mah henteu bae nu penting mah dikira bae maot asal aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah beudu balik ti Mekah teh tas ibadah haji kemudian ziarah ka Kanjeng Rasul
emang kumaha gitu panu ibadah haji mah begitu datang takajidah kadele nama ku urang Arab malulu padahal mah malaikat didinya nyambut disasalaman ku malaikat mentak disebut aja duyufur rahman tamu-tamu pangeran tamu-tamu Allah tah eta disasalaman ku malaikat jamaah haji mah timimiti turun ti kapal dipeluk ku malaikat disasalaman ku malaikat masya Allah ieu teh tamu Allah teu kadele kan ku urang ngan lamun maot urang ibadah haji urang geus daftar aju maot di dieu keneh komo geus berangkat mah aju maot tah eta teh ganjaranana unggal tahun menunaikan ibadah haji diberi ganjaran sampai kiamat menjelema daftar kemudian teu berangkat eta unggal tahun boga ganjaran ka Mekah bae nyana komo geus berangkat tah aju maot unggal tahun ibadah hajina engke di akhirat teh ditimbang teh haji malulu bakalna ditimbang amat teh ieu ganjaran haji malulu lantaran maut jana di perjalanan atau manehna geus setor maut lamun dibandingkeun ku urang maningan urang daftar haji maut apa maningan ka Mekah ka Mekah kan sakali tapi lamun maut unggal tahun ka Mekah maning mana tetep urang embung bae heran embung bae urang mah ya Karim, Masya Allah tah itu cerita ganjaran ke Mekah anu luar biasa oh datang ke Madinah ulah disangka kanjeng Nabi teu ningalikeun ulah boga keajaiban hiji waktu tahun 90 genep jeung almarhum Abah begitu zarah ka makom kanjeng Nabi macet di ditu ka dieu ka ditu dibebu salam teh kan kuari mah ka ditu kabeh kriba bisa di ditu bab Jibril bisa ti dieu bisa macet anu luar biasa kula di dieu Abah di dieu ngahalangan Abah kagencet di ditu ka dieu geus enak gencet luar biasa wah asana ieu mah paeh di dieu asana paeh cak kula ieu ini ningali Abah kula ge geus kikituan bae nu saejeuna sarua macet ngadu di ditu ka dieu eta langsung bae hadiah ka Kangjeng Nabi langsung nya Kangjeng Nabi na ge aya hadiah beres kunaon aya jelema jangkungna gedena jangkungna ti di jelema biasa kaluhur 1/2 meter ti jelema nu biasa kaluhur 1/2 meter di sisiran bukna kasep tiruna mancung teu make kopea terus make baju putih ka dieu teu make jubah putih teu make sorban seuri bae senyum bae blek pas di hareup plek leungeunna kieu segala tuturkeun renggang gede renggang we nyunahkeun jasa terus ka hareup bareng datang zarah ka makom Kangjeng beres zarah terus jana kikian we hayu cek jana mah terus datang ka hareup temanggi sakali eta masyaallah kita kuari ke kadeudeuleukeun bae beungeut na katingali rambut na katingali jubah na katingali asal ka Madinah we inget eta asal ka Madinah inget eta ongkos kaji soka bae asal ka dieu inget ka Kebo Haji Jaya asal ka dieu inget bae eta gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah na ieu keur carita ibadah haji pelaksanaan tina keyakinan urang iman urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu teu ibadah haji hayang sarua jeung ibadah haji sarua sakumaha nu ku Kangjeng Nabi dicaritakeun urang salat Jumat isuk keneh salat Jumat sarua jeung ibadah haji al Jumatu hijul fuqara salat Jumat munggah hajina nu palalaki gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah carita ibadah mah teu kudu munggah haji bae ja munggah haji ge ibadahna ka Allah di dieu urang ibadahna ka Allah Allah mah deukeut jasa ka urang di mana bae urang taqarrub ka Allah jadi mantap ulah kaget namun Habib model Habib Lutfi jangan mah salat di mana bae ngalawudu beres tak salat di Allahu akbar urang mah teu sanggup salat di tempat eta lamun dipikir ku urang atuh Allah nama teh di mana mah gaya ieu urang mah kudu rapi teh kudu malah Habib Usman mapan salat di jalan Allahu akbar salat duha bo teratri polisi teu wani nya salat duha bae 8 rakaat Allahu akbar macet terus ka ditu Allahu akbar mun Haji Jaya ku kos kitu atuh di penjara can ka badana Habib Usman mapan kos kitu Allahu akbar ya Allah ya Rabbi
Gitulah jelema-jelema laluhur urang nyaritakeun Habib Usman Komo nyaritakeun Syekh Maulana Hasanuddin. Nah ieu urang menyaritakeun ngisingna genep bulan sakali berarti teu dahar-dahar kan. Kok dibere kuat eta? Ulah aneh lamun eta nyaritakeun kakuatan kuari aya jelema kiai kira-kira geus sataun parahna ngagoler bae ketika kula kamari umroh nyana geus bebeja bae yang geura datang kucu yang geura datang geus umur cenah teu kapan gede begitu kula datang langsung ngalayat kunaon ieu nu dek dicaritakeun lainna naon sataun teu ngadahar sangu nginum saeutik kok kuat biasa kadang-kadang udang kadang-kadang lempang biasa teu ngadahar sangu sama sekali ngan nginum doang saeutik dibere kuat ku Gusti Allah jadi aing dibere kuat mah babari dia teh muriang sakitu muriang sataun geus teu ngadahar sangu nginumnya saeutik tadi anakna datang deui ukula ditanya kumaha ieu alhamdulillah cenah bukan itu aju ngadahar sangu teu ngadahar sangu tapi kuat coba urang coba ulah ngadahar sangu mulai ti esuk nan urang nyiapkeun kuburan baheula nanya urang ya daya cerita tentang ibadah haji, tentang pembuatan Baitullah, tentang sa'i, tentang jelema-jelema anu laluhur orang kabeh ge ieu adalah kuka apikanana apik mah hate geus urang ngapikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah cabet teuing di akhir urang doakeun mudah-mudahan putra Kiai Haji Nurjaya imamna aangna jeung sarombonganana ieu mudah-mudahan diberi jag-jag ku Gusti Allah, diberi sehat ku Gusti Allah, diberi giat ngalaksanakeun ibadah hajina, bisa balik deui ka dieu kalawan salamet, teu aya halangan naon, itu keneh urang nu hadir di dieu, mudah-mudahan urang kabehan bisa ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae urang ngadoa ka Gusti Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim